umpamana sujud kita Allahu Akbar, angkat ya, hanya nonton doang Allahu Akbar, nah gitu lagi Allahu Akbar, kata gitu sujud. Assalatu wassalamu alaik Wa nasyirat asabihi madmumati lil kiblati. Sabari dikumpulkeun eta ramok kaki ketika sujud yang hadap ke kiblat. Nikelna ya, bener-bener nikel kabeh. Nikel ngan wajib nama cukup salah satu sanajan menjempol doang hiji jempol nikel dan jempol tapi bener cukup lah ya. Tapi kudu saduana. Saya praktek mah praktek. Coba puntenah eta pikir ka hadap we. Tadi ayo kucing dan sergane. Tapi punya harapna bagaimana? Coba sujud. Umpamana sujud kita Allahu Akbar, angkat ya, hanya nonton doang Allahu Akbar, nah gitu lagi Allahu Akbar, kata gitu. Sujudnya, sujud. Terus saat ini kita nonton doang, sebab dia mah ruus, tungtung, lain kasupkeun batin jero. Ya. Iya ya, dia ruus ya, dia sujud nonton doang, sujud tapi anggota sujud anu tujuh salah satuna henteu jumpo seperti ieu. Kuduna kumaha? Cukup sujud eta nyaeta jero dama nikel adalah nikel. Eta beunang kitu bae eta. Sanajan hiji sakeun jempol doang. Oh. Jempol doang misalkan ya. Kena ya. Jero lah jempol kena. Cukup sanajan ieu teu. Nu penting aya. Sunahna kumaha? Coba sunahna begitu. Jadi sengaruh kiblat. Sunah. Betul ya? Ulah puas. Nah, dia sunahna kiblat kabehnya ta sunah kiblat. Wajib nama hanya nyaeta cukup wajibna. Jero dampal dan kita beta. Tapi sebenarnya sanajan ieu teu beunang, teu wajib kabeh. Coba diuk Allahu Akbar. Ya, diuk iftirash. Tadi iftirash eta diukan dangkal suku belah kenca. Belah kenca ieu kieu. Tah lamun dina diuk mah ieu nikal kieu terjadi syarat diuk. Ulah diperhatikeun ditinggalin dina keur diuk geus eta salat aja. Ulah ditinggalkan coba, boleh kan? Ayo gitu. Ayo. Nah, kenapa dia mah? Kayak hubunganana, ya, kayak hubunganana di radio. Ulah ditinggalin jalan mereka isi salat teknikal jalan sekolah terdiuk tapi nanya salah. Tak terjadi masalah. Cuma sunnah hukum iftiras dia seperti itu, ya. Iftiras. Gitu. Nikal, tapi lamun dina sujudna bener kudu nikal. Coba biasana mentos sujud ke hiji eta. Tina nangtung larek sujud nikal eta semua. Nikal. Ketika muda Robi Firli wa rahmatullahi wa barakatuh sujud deui. Tapi posisi kieu mah eta. Allah sakitu eta. Tas Allah kanunahan. Teu saya. Ieu mah mulai tah. Harekeun deui. Itu sok ada gitu. Ai mimiti sujud mah tas. Eta diuk iftiras. Praktek kami dipraktekkan dengan diuk iftiras dengan tawarruk. Ini ulah salah paham gitu dan ya pengalaman. Jadi hari nikah di kantor diuk mah jadi masalah eta mah. Itu ya, nikah tina keur diuk penting nikah. Karena hadegan tinggalikeun ke orang pribadi dina rasa nikah kan yakin bisa nikah kena bisa poho. Lamun poho kumaha Allahu Akbar, ini diuk deui Allahu Akbar. Yakin tadi ingat poho gitu nya eta sujud nu tadi gitu nya ulang deui. Gitu bae. Dia masih menyesalkan tuh gadget. Jeung dina sunahna ketika sujud wa yusanu fasu aini halata sujudi. Jeung sunah
ketika sujud nyaeta ngabukakeun dua panon urang. Jadi melotot ya, urang mengenana Allah. Melotot teh sunahna melotot. Ketika sujud tetap sunah melotot. Ku melotot bagi urang menang ganjaran ya. Mun peureum teu menang ganjaran. Sarua lain dina sujud bae sunah melotot eta. Eta beuntak gitu. Sunahna selama salat eta mata memandang tempat sujud. Kadang urang mata ka mana ya ka mana. Sunahna pantengkeun pandang urang kana tempat sujud. Pantengkeun ketika sujud sunahna tetap pantengkeun bae melotot bae. Eta sunah. Jeung kama qala Ibnu Abdul Salam wa aqrahu jeung geus netepkeun Syekh Imam Jarkasih bahwa wa yukrahu mukhalafatu tartibi dimakruhkeun jeung hukumna makruh ngabedaan nyulayaan tina praktek anu tadi anu geus disebut tadi nyaeta wa adamu wadil anfi ya henteu napelkeun beudeun hirup jadi makruh nyulayaan gitu ya nyulayaan puguh disunahkeun nepelkeun hirup ketika sujud lain wajib ieu kita makruh jeung ketika sujud sunahna anu mimiti nyaeta tuur heula Allahu akbar tuur heula kitu nya tuur heula karak pandangan sunahna kitu tartib menuju kasunahan lamun sulayat tina sunah berarti makruh ya puguh aturna kitu tapi menghindari peraturan sunnah eta berarti makruh dibenci dipingangnya dipika bentuk unggul ukuran sah ibadah cuma aya hukum makruh berarti urang kudu sieun kana hukum makruh ketika sujud nyata sunnah yang pertama nyata turun dua heula karangan ketika berdiri nangto Allah syukur heula aya anu panangan heula tah eta makruh gitu sama-sama. Jadi sunahna ketika nyulayaan kita tertib tina praktek tadi tina kasunahan eta makruh Imam Jarkasih jeung Imam Ibnu Abdul Salam. Nah, makana salat eta pelan, anca-anca ulah mun gusuh nu ka mana gitu nya. Anca-anca nanti arek sujud anca Allahu akbar berarti kedep kurang tarawih begitu banyak Allah tereh tarawih ta eta dina geus kasimpulanana dina sujud nyaeta syaratna aya 7 anggota sujud eta aya 7 hiji nyaeta tarang ya hiji tarang 2 jeung 3 kaitu hiji tarang 2 tilu dampal leungeun katuhu jeung kenca gitu nya terus 4 5 tuur katuhu jeung tuur kenca gitu anu kagenep katujuh eta jero ramo suku katuhu kenca 7 eta kudu aya dina keur sujud lamun nyulayaan ya lamun nyulayaan keluar tina syarat sujud tadi teu salah satu kudu kabeh salah satuna teu aya ya model tadi sabelah maningkel ke sujud sebelah mah teu ngagoda ya padahal nu lainna mah aya arang aya panangan aya sah tapi eta urang perlu diperhatikan dina masalah sujud rupina eta dina sujud dicapkeun sakieu urang kabayuna urang teraskeun deui nyaeta kana rukun anu salajengna rupina sakieu bae geus disampaikan kina langkungna nyapunten dina kasalahan khilafan salah nyaeta kabadua diri pribadi oke upakeun leres eta hidayah ya Allah Subhanahu wa taala ulang tutup bae sasarengan ulang sasarengan kaos ayatul alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilahi lasqulil
ilaha